warima urang carita ibadah teh nu paling hebat naon sebenarnya. Ibadah nu paling hebat teh ternyata ibadah anu gede jasa gangguanana. Sebab ibadah nu gede jasa gangguanana eta teh sarua jeung perang. Jadi berarti mana nu leuwih gede gangguanana didinyalah nyana bisa jihad fisabilillah. Teliti punya teliti, ternyata horenganan nu gede ganjaranana nama pedagang. Pedagang. Oh bener. Gede ganjaran. Hebat pedagang. Lain lalagaan bener. Pedagang dia nomor hiji nu mantap. Mual aya mual pati-pati dagang dijadikan nomor hiji lamun teu dipilih ku Gusti Allah. Buktina Kangjeng Nabi urang lain tani dagang. Tuh alhamdulillah teh heula bae. Ba'du sahabat ditaros bagusan mana at-tajirus shaduk, pedagang anu bener anu jujur, jeung anu mutafarrig lil ibadah juntrung ibadah. Coba maningan mana jeung hebat mana jeung nu leuwih dipake karesep ku ente ka sahabat nu mana? Apakah tajirus shaduk am huwa al mutafarrig lil ibadah?